Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa, reuskeun duduluran, raketkeun babarayaan. Lebaran kamari mah loba kajadiannya lebaran daging. Lebaran daging. Padahal lain lebaran daging nya. Beda meureun dina waktu lebaran eta teh loba nu mere daging. Oge nu tarang ada daging adahan. Rek kebo, rek sapi, rek doma, modelnya loba. Matak disebut lebaran daging. Idul Adha, Idul Adha. Raya Agung modelnya. Kurban. Kurban. Termasuk tanu rek dikurbankeun teh sapi jeung doma teh teu ari khas meureun. Itu matak dikaharedan ge. Nah, make edan. Iya, kulantaran teu ilas teh ya meureunna nya. Model sapi ning diteuneun heula 2 poe. Meureunna 2 poe teh lapar atuh urang oge. Nya gabarek dipencit. Meureun naon we di budak badik gitu tah. Gitu. Jadi sapi oge sapa boga rasa keikhlasan ya. Boga atuh. Jadi lain jelema unggul. Oh, sadayaning makhluk Allah pasti boga rasa jeung rumasa. Ngan bedana iman sama boga akal jeung budi. Nya, ngan aya sasatoan mah teu nya ukur akal unggul. Jadi kieu pikiran, akal, rasa, hate ya. nafsu keur jelema disingkat Farhan. Farhan lain si Agi Farhan. Nah, ari di anak mah Farhan teh aya istilah lapar ditahan. Eta mah dulurna jeung Salatri geuna ka ditu. Naon Salatri teh? Oh, kalaparan gitu ngadeg-deg nih ya. Oh, eta mah ku jurig. Ku jurig. Ah, jurigna ieu dibotobokeun gitu. Lain balik deh karena tadi satonya mereka pencet benang penuh keikhlasan atuh. Keikhlasan. Hiji mangsa mun doma ieu mah teu pira doma nya. Doma teh meureun dipencet teh ikhlas teh ya. Mirakel peso, kedung, tamang gitu. Kabur. Di rumah kabur namung teh meureunnan. Kabur teh dedinya ya si Amang dah. Amang kaning keur macul we. Amang kaning. Liwat ka dinya. Meureunnan doma teh sret eta. Nu mudag eta nu opatan. Mang cenah aya doma teh kadinya lumpat. Heuh aya be ka ditu. Menang macul kuring ya lidog dipake liwat doma. Astagfirullah, Mang Kaning rek dipencit. Mang Kaning teh riweuh. Doma ngaliwat aing rek dipencit. Mata eta mah sok pacul. Beulenyang lompat ka sieunan. Mang Kaning. Ada manehna Mang Kaning teh. Tapi eta teh lamun ceuk alona. Heeh, ceuk alona. Mun ceuk suana mah Wakaning. Lantaran nungudag teh meureun alona. Jadi Amang nyebutna. Aduh, Mang Kaning rek dipencit. Pikiranna meureunan si Amang dipencit. Aduh mah eta. Matak nu opatan teh ngahuleung itu jelema. Nyakeun doma rek ke init namanya make lumpat. Mang Kaning. Matak lamun nyieun ngaran ulah jajalan. Ulah jajalan. Contoh jodoh. Jadi gitu jajalannya mah. Ya. Oh, batu bener-bener Mang Kaning disedekna manehanana. Gitu. Ada tadi teh nya ngaran teh Syukur. Bacanya sangaran. Syukur. Gitu. Bingungnya. Sangaran Syukur. Sangaran Syukur.